Mang. Si Akang. Langganan. Ya, Mang. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Kang. Aduh, ngojek deui, Kang. Ya, biasa kayak Kang mah. teh kamari lumayan 3.000 nya. 10. Oh, nu ceuk Akang bagi 2 teh ya. Heeh, apan ujang naik 5.000. Akang berarti sarua 5.000. Jadi terus awakna kan lebih gede. Jadi benar 3.000. Terugi gitu. Tuh, lah pokona mah alhamdulillah. Kang ayeuna rek ngojek deui ka abdi. Angger kayak biasa. Iya we Kang lah. Ame siga kamari deui nya ieu Ya. mah. Kan ngalah pada ngareuna nya. Ame pada we Akangna ka abdi ieu. Kumaha lamun misalna duitna ti heula 10.000. Kan biasa pasti Akang tujuan mah ka pangkalan deui kan? Heeh. Heeh. Kieu we ayeuna mah ti Akang 10.000, ieu motor bawa we ku Akang. Oh, jadi bawa ke sorangan. Tak itu benar, teman. Benar. Jadi po, 10 ya dibikeun. Bisi di kamari makan kuduaan awak gede. Lain masuk we bawa. 10 yang mana? 10.000. Jadi ujang mah teu ngilu. Tah, ya tah. Iya, alhamdulillah. Sok ieu Kang ieu. Itu atuh jadi mau dipotong gitu mah. Eta STNK mah aya dina kunci, ieu kunci. Tak gitu. Karena silahkeun atuh amah. Nya gitu nya. Heeh, nya sok abi nungguan di dieu nya. Beresnya. Ieu 10.000. Oh, jadi teu potong mah. Da ujang. Ya. Ayo, aja. Alhamdulillah aing main mal bisa kabobodo deui ku si eta anjir. Kamari mana janji 10.000 ngan menang 3.000. Ari kieu makan katarima ye full 10.000 alhamdulillah. Aja nungguan di dia menang ceban daripada siga kamari menang 3.000 mah. Tukang kopinya udah puasa ayeuna mah. Ari nungguan teh. Kemananya olah hampir genep jam ieu teh balik-balik jelema. Aduh, aing mana hujan deui euy. Bener ieu mah aing katipu anjir ku cucurut. Carana mah geus aing merek laporan lah ke pamajikan.